Lan uing menang ke bunga deui poe ieu. Aduh. Kabungan naon itu? Urang tadi ke salon, isuk-isuk. Bus ka jero daftar. Kita milih awe 5 sakitu garulisna. Denge. Cek aing oge payu deui aing. Terus Dibawa ke ruangan ka jero. Coba Neng. Bade kumahakeun, Bapak. Langkung bapak selama bebas. Anjir denge. Cek aing dengekeun. parah anjir ya aki-aki pureun ieu. Iya normal sih teh. Nah, Normal kasalon mah kabehna ge kitu. Kasalon mah kitu kabehna ge aki-aki. Yeuh ditanya arek diteuk-teuk model kumaha atawa misalkan arek dikeramas tah ieu buuk ya. Ieu sirah. Maksudna didinya ka itu teh arek dikumaha. arek diteuk-teuk terus dikeriting urang teh. Anjing dikeriting cenah ieu sirah kieu. Si aing mah ka tukang salonanya. Mun ningalieun ieu tukang salona teuk-teuk si aing mah aki-aki kieu mah beheungna. Teu kagok anjir hayang dikiriting cenah ieu. Diponi we sakalian. Parah anjir. Aki ieu ampun teuing. Kamari ka operator. Ka tukang konter ayeuna geus bogoheun deui wae ieu cenah. Ka tukang salon. Ampun teuing. Aki rempag anjir. Brad. Teu apalan mana poe ieu urang anjir menang ka bunga deui. Pasti anu bogoheun deui. Saha nu bogoheun? Nah apa? Ya, cek aing ya, aing masalah mana aja. Di mana panggilna? Di mana? Atuh teh urang Di apa? jalan, saya tadi jalan tadi orang perwis di jalan. Nah, awewe itu teh. Nah, tuh mau diobrolkeun laki mah Brad. Awewe geulisna Brad. Ieu mah eleh kabeh ku ieu mah. Jelema tapi Jelema satena mau diobrolkeun atuh. Ari sasatoan mah teh mau diobrolkeun ku aing ge. ya terus bogoheun. Surah seri ka urang anjir. Aduh geus pan aing mah. Surah seri. Aduh. Ya, melong ka didinya terus mere senyuman gitu. Eta pisan bener. Bener. Anjir. Lah ieu mah euy geus moal engkekeun deui kurang mah moal Brad. Moal. Ditanya ku didinya. Hah? Ditanya. Ditanya kurang kieu. Neng bari ka mana? Teu ngajawab. Skala susirian anjir langsung ngarespon ka aing. Ngarespon. Ku kode daerah mun jiga saking ku era ka urang, ningali ka kasepan urang jiga. Nya. Ku kode we. Anjir, diboligir ya Pak. Mesti menang mesek. Diboligir. Papang ini mana? Ini di Pangandaran mah. Pokoknya mah di jalan poe deui ngaranna, di jalan we. Sisi jalan? Heuh ngan diboligir. Anjing. Manian heula cek aing mah. Nah, Mun manghiru kitu mah. Ya. Semuanya. Manian. Nah, di mana ya? Nah, sia. pasti nu borong ya guys ya. Nah, mana sia? Jika nemu saingan ku urang mana mah? Nah, jeung muka saingan bodo teuing anjir. Beda aing payu. Nah, sia beda payu urang. Nah, Teu aing mah saeutik teu panas aja didinya payu komo aing payu kana oge lawan. nah atuh mana teu ngerespon ka urang sia. Lain kudu bunga mah mana teh. Suara seri naon jeung sering ka urang. Didinya nyawa teh eta sa. Awewe. Aduh, kada urang bagi di jalan sia tuh. Nu di jalan nu di mana nu pertigaan eta? Heeh. Nu sengaja jantang jeung tiang listrik. Heeh. Nu borong teh teh. Nah, mana buru-buru. Naon? Panas nya panas. Jika panas wae mana mah aneh. Teu aing mah teu panas sok wae. Panas mana mah. Panuju. Panas sia mah panas kehead, sia panas. Panuju. Panas. Panuju. Panas mana mah panas. Astagfirullahaladzim. Panuju orang teu panas ayeuna mah. Aing mau disukeun deui ek dikawin urang mah. Karep kumaha didinya. Sok. Bogo. Guys ya. Pasti setuju netizen nggak aslina pasti setuju. Sing demi Alek lagi aing. Ya guys. Nah, sering ka urang mana?
Teu atoh boga babaturan ayeuna aya nu resepeun. Atoh orang atoh pisan, satuju orang. Nah, nyebut nu burung tadi sih, ngarekeun ka kaboga orang nyebut nu burung naon sih? Nu burung teh maksudna ditato, manehna boga tato manuk maksudna teh. Tato manuk, tato kapinis, mun teu salah mah eta we. Guys, Ka urang tuh. Nah, saya nyusirkeun ka urang. santen yang serikeun henteu. Bisa kitu lempang kieu banget orang tuh. Atoh maksudnya. Ya, ada kudu bunga sih teh. Nya. Kudu bunga. Ngan omat manian nya. Nah, jika nyangka nu gelo sih. Dari nu gelo. Henteu nya Jelema bener kehead. nya jelema bener nya. Gogoheun ka Seuri urang. ka didinya nya. Ai sori dia ditanya Neng. Heeh. Berangkat ke mantan. Sori. Oh, atuh halus atuh pasti resepeun ka didinya eta teh. Kudu ngadukung sih teh tuh. Padahal saya tahu anjing kena tiang listrik oke ini diajak seri padahal awe itu parah anjing parah ya gigi rempat Ngomong naon mana intinya? Ngomong naon sih? alhamdulillah Kudu kitu Tah. teh. Barak balad deui mah. Ya Guys. Allah, ngadukung euy atuh. tah nya guys aya nu boga pinang teh hulu pinang pangagalokeun euy make ieu make sangu nya dina piring saeng terus ditemikan teuneun dihareupeun imahna nya lieur anjir ngabandunganna asa beuki parah anjir rempagna ya ampun Brad, nuhunnya. Ngadukung. sami-sami ngadukung Aduh. ngadukung Urang makanya. nya sok Ayo. sok Kita langsung main. langsung bisi kaburu ini teh Brad. Kumaha caranya euy? Urang hayang bikin pelet, Brad euy. Jen pelet heeh aing teh jauh anu pulat pelet kitu mah aing tara Urang mah geus capek euy, ieu mah serip urang mah euy. Sok bayangkeun ku tidinya. Lu baru-baruheun ka urang. Geus konter mah, geus operator mah, geus salon mah, geus pom bensin mah. Kabari anyar keneh, Brad, urang. Ditutur-tutur me. terus bogoheun maksudnya eta me Lain bogohan deh, bogohan pisan ka urang me. Nutur-nutur terus. panuju aing moal protes aing moal aya nama ya guys ya panuju anjir bogohan jeung me mah panuju aing mah tarima anjir guys Tapi kan orang teh lalaki normal tuh, Brad, maknya. Reka me. Da teh jalu soalna mah mena. Lamun bikang mah urang teh meureun mikir deui. parah anjir sia teh najan bikang oge eta teh pan me teh normal ti mana hordeng aya di dinya parah anjir ya aki-aki ampun teuing Kaparengan ari dieu keur naon? biasa we ti mana teh Ti konter urang anjir. Menang ka bunga. Menang ka bunga urang. kumaha deh Urang teh ngisi pulsa. Konter pas pelayan teh awe gelis. heeh terus Anjir. Cing heula. ngicepan kumaha Jika nama udang sare ting kumaha ting beureum aing teh ka harti ces ya. Teh ka harti urang. heuh kumaha mimitina Begitu aja Neng. Bapak badai ngelebetan pulsa. heeh Cek urang teh. Hari cek si Neng nulis teh. Pak, sabaraha nomerna? Langsung minta nomor. urang Pohon. Beureum jiga betawa. bogoheun cenah terus rempag deui wae ieu anjir bogoheun kumaha ieu teh bogoheun kumaha Bogoheun ka urang. Awe langsung minta nomor. ai itu awewe gadis atawa nini Gadis seumur jeung budak urang, seumur. Urang ya huleng urang ge ka imah teu daek sare langsung ngagolep di imah ge urang. Minta nomor langsung CS ka urang. Anjir. so parah anjing nya heueuh atuh minta nomor atuh pasti minta nomor pan rek ngeusian pulsa rek ngeusian pulsa kumaha lamun misalkeun teu diminta nomorna manehna anjir parah ieu anjir rempag deui wae ieu anjir jelema anyar rempag deui ampun aing mah
Salah naon atuh Gusti urang teh euy. Urang boga anyar. Ki purunyus bawa kaboga anyar cenah Brad. Oh di mana deh? Dina telepon. Na telepon teu percaya aing mah. Nah, teu percaya nih mah, teu percaya wae ka urang kumaha sih bani. Nya atuh da wah buktina atuh di dinya. Bener telepon kurang teu percaya mah sok telepon Sok Yo. telepon. Aing moal ka percaya aing ka aki-aki ya wah. Gede rahwa. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Oh, neng nuju sibuk. Mun tuh ku angke anjing telepon dinya. Mun. Keur sibuk. Moal nyeuseuk kitu. Nya meureun. Sok keneh kieu mah keur sibuk di dapur meureun. Nyaho gelis ti mana geus video callan di. Apaan sora? Sete sora na alus. Tina sora. Sora na alus. Nah bisa nyimpulkeun anjir geulis tina sorana alus. Ya, anu sorana alus belum tentu geulis. Nu sorana alus buat teuing anjir banget na marujat ya guys ya. Bagus, perhatian. Ngadi-ngadi anjir ngadi-ngadi ieu. Pan wawuh ge meureunnan ka karek kamari-kamari. Terus nyaho bager, nyaho perhatian kumaha ieu maksud. Kamari, percaya ka urang? Kamari pisan telepon ka urang. Berat. Kumaha cenah nelponna? Pulsa yang Anda miliki 0 rupiah. Dengekeun cek aing. Itu bager kumaha ka urang? Parah cek aing aki-aki. Nu kitu teh operator gitu teh. Nya teh. Operator awewe, berat awewe. Heueuh, sorana mah sora awewe anjir. Ngan eta teh operator ti provider ti ditu ngabejaan dirinya pulsa beak. Operator ngerti teu? Awewe, Operator. awewe, setengah awewe. Anjir hese aja ngabejaan aki-aki ieu ampun Pokoknya mah teuing. dikawin, ku urang mah dikawin, pokoknya mah dikawin. Parahnya aja ngabejaana ieu aki-aki ieu anjir. Maneh mah panas, eta mah panas maneh mah. Naon jadi panas anjir? Panas maneh mah. Nah jadi panas anjir. Cing demi Allah nah gitu panas aja Panas, pokoknya mana dinya mah. rek kawin jeung operator sararudi teuing anjir kudu panas anjir parah anjir si ieu aki-aki ku aing tuar wae gitu ya ti hangkopeana anjir parah anjir sih cing tulis na kolom komentar ya aki-aki kieu alusna dikumahakeun lur mun asa harengheng anjir kana sirahna ge